Pul. Pul, ka dieu Pul. Pul, keur naon? Pul. Pul. Ka dieu di geroan teh. Ulan Pak, aya naon? Sok-sok ka dieu ngobrol. Bab. Ayeuna, Nya. buru ka dieu euy. Penting. Kalah ngarokok pareman heula. Nya. Aya naon Pak nih tumben nganggerowan? Ditinggali ku bapak maneh hulang-hulang wae kunaon. Henteu Pak tokona naon? Tong ngabohong bapak mah apal. Henteu Pak da masalah alit cenah naon? Tong ngawadul si teh kakolot teh. Pasti ku awewe nya. Nah Bapak mah apalnya. Dasar wa bapak ge ngalaman ngora atuh. Mohon Pak hayang poho ka awewe kumaha carana? Manehnya awewe teh lain hiji atuh yang nu anyar. Ih, ai Bapak kunaon kumaha lamun pecak? Goblok kakolot teh sia mah. Geus balik deui we maneh teh keur putus cinta lain. Lamun maneh geuringna ku awewe ubarna ge ku awewe deui. Tapi Epul mah nya anak kasih eta hungkul Pak. Sok can kawin kan itu na awewena. Acan Pak tapi da geus tunangan. Sebelum janur kuning melengkung jomblo siap menikung Pul. Tapi da si Deng Fitri nage hayang kasih ijeng Pak. Sok aya nama gawe sing bener we. Meh awewe daraekeun. Pan Epul ge gawe sami Pak. Heuh nabung di ayeuna kumpulkeun duit sing loba, ngejar cewek duit abis, ngejar uang cewek ngejar. Sakitu cek Mang Iting oge dengekeun sia teh. Jangan duit sing loba. Meh menang randa 2 sia teh. Aduh. Goblok. Nanti kalau ada helikopter yang gak kepake, Iya. jangan dibuangnya, itu bisa dipakai kandang meri. Oke.